di rok malahanan buligir karena awak dipinuhan ku sagala yang diterapkan tuluy kerudung diterapkan beda jeung rek irit ke pasar beda jeung irit ke sawah beda jeung arek sare banyak urang rek sare koko di jas di sorban kan eta mah teu domir ijtimai ari kitu ai domir ijtimai mah gidi ka sawah nu dibawa pasti parang pacul bedog make kolor bisa saya make make kaos sangsang lamun irit ka dieu piraku make kolor jeung kaos sangsang bener eta teh disebutan domir ijtimai menyesuaikan dengan lingkungan domir ijtimai tama disebutna aya domir konuni ari domir konuni mah daek gawe ningali gaji dicokot gajina gawe sia daek moal hah daek deh alhamdulillah subhanallah daek gawe ningali gaji palurah daek gawe sabab ningali gaji sekdes daek gawe ningali gaji simkuring daek awong-awongan ningali gaji eta teh dina hate simkuring aya domir konuni jadi daek gawe ningali gaji daek salat ningali surga dicopot surga daek moal salat padahal mereka aya surga daek eueuh dititaku Allah salat teh salat da urang teh salat lain hayang surga kudu namah gitu urang puasa lain hayang surga sieun ku neraka urang zakat lain hayang surga lain sieun ku neraka urang mah zakat dititah ku Allah urang salat diparentah ku Allah urang puasa ngarasa diri dititah ku Allah beres kitu eta mereka surga keun di kana neraka teh urusan Allah da asup kana surga mah beunangna ku rahmat Allah lain ku salat urang ngan rahmat ayana dina salat ayana dina puasa ayana dina zakat ayana dina mingguan ayana dina syariat ayana dina sedekah ayana dina thalabul ilmi eta ayana rahmat mata tong hayang rahmat ari salat tara zakat puasa tara mah puasa tara zakat puasa hayang menang rahmat Allah tah hayang menang rahmat Allah eta mah ngajauhan rahmat Allah nu aya teu gitunya matak daek gaji non daek gawe ningali gaji kudu nama daek gawe rek ningali gaji rek teu rek aya gaji rek teu gawe kudu mah gitu rek aya surga rek eueuh salat teh da ngarasa diri dititah ku Allah gitu kudu nama tah eta lamun jelema geus kitu kalebetna kana domir dini jadi daek gawe rek aya gaji rek eueuh kudu nama domir dini sampai kana derajat anu ikhlas teh disebutnya tah uih deui Allah wujud urang wujud aya wujud Allah wujud urang wujud Allah aya urang aya na Allah najan urang teu aya ge Allah mah tetep aya urang nuduhkeun kana aya na nu ngadamelna nyaeta Allah najan eueuh urang ge Allah mah tetep aya leres mata ada itu ada dan tidak ada itu ada atas teh urang terapkeun sifat wujud anu aya di Allah bahwa Allah teh wujud cek akal teu kaharti lamun Allah eueuh cek akal diudangna ku rasio ye Allah teh wujud urang ge wujud ngan wujudna Allah mah wujudan hakikian wujudan aslian wujudan wujubian ari urang mah wujud anu di mana mah wujud diayakeun kudu aya da urang moal aya lamun teu dijieun ku Allah lamun teu diirodah ku Allah kudu aya dah balik deui kana sifat irodana Allah tapi urang diirodah ku Allah aya ka dunya wujud we ta urang ka dunya mata urang mah aya mimitina aya tungtungna di Allah mah wujudna teu aya mimitina teu aya tungtungna mata di Allah mah aya kidam aya bako urang mah teu kidam teu bako dah gitu ayeuna di dunia teh lain aya aslina mah tapi keur aya da tarina ge eueuh keur eueuh tadi disebut Adam Sabik aya di dunia diayakeun mata keur aya sabada keur aya di dunia bakal eueuh teh disebut Adam naon
lahi ye aku ayat dari meja tadi na salah ngajawab apa katanya beres dia dina meja ya aku ayat tuh keur aya data dina ge heueuh cokot teh kudu boga ku simkuring ayat teh matakan keur aya na meja data dina ge urang teh keur aya data dina ge jeung bakal matak mengpeng keur aya bener teh da moal aya 2 kali di dunia teh sakali ngaliwat urang teh ngumbara di dunia moal aya kesempatan kos kieu deui belum tentu tahun hareup mah bisa ngariung deui ngadahar jomet deui bener teh mengpeng keur aya ayeuna geura sok aduh aing hanya kalau dibikeun teh tiba bubur 100.000 tambahan deui ayeuna 1 juta biar sok mengpeng keur aya da bakal di dunia lain begitu saja tapi bakal aya deui nu abadi salawas-lawas ayana di akhirat eta mah abadi abadal abidin salawas aya cilaka bagia kana bila urang kudu cilaka pasti hayang naon bagia sangkan hayang bagia sangkan menang kebahagiaan ti Allah maka kudu benang rahmat Allah kumaha carana benangkeun rahmat Allah teangan jalan anu dipikaridok ku Allah jeung ku Rasulna mata nyucruk galur nyukang lantaran kana akhlak talajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkan menang ridho Allah sangkan menang rahmat Allah hayang menang kebahagiaan di Allah kita itu ada urang teh aya diayakeun urang mah kudu aya matak Allah teh aya Allah itu ada kita itu diadakan bahkan sebelum kita ada pun Allah tetap ada makanya ada itu ada dan sebelum kita menggunakan kata ada pun Allah itu ada bahkan sebelum kita menggunakan kata tidak ada pun yang ada itu tetap ada makanya tidak ada itu ada hari deh unggul clear kamu baru beribat kudu mereka ngisi ngaji clear jangan ngaji tuh kudu clear ngaji kaji ngaji tuh clear urang teh aya tapi diayakeun ku maha aya matakan aya teh aya teu aya teh aya teh maksudna kumaha ye dina ilmu nahu aya nu disebutkeun isim domir ari isim domir teh kabehna 14 ngan disimpelkeun jadi aya 12 di antara 12 dina jajaran isim domir aya anu akrab aya nu paling makrifat nyaeta 3 hiji domir anu madlulna mutakalim kadua aya domir anu madlulna goib katilu aya domir anu madlulna hitom domir anu madlulna takalum kage mutakalim wahdah anak teh disebutna dan anu mah cabang tina anak domir anu madlulna goib huwa teh disebutna dahya huma hum hunna mah cabang tina huwa domir anu madlulna hitom anta teh disebutna da anti antum antum antun mah cabang tina anta tah ilu di antara 12 domir anu paling makrifat 3 di antara 3 anu paling makrifat nyaeta anak teh bahasa Arab lamun cek urang legokan legok picung mah legok picung masa keur ngaji jeung barudak rarasaan lamun cek urang legok picung mah anak teh hartina aku urang abdi aing dewek demen keterangan banyak demen dewek anak Asep anak Mahmud anak Hamid bisa dipakai ngan eta nu ngaku anak Asep nu ngaku anak Mahmud nu aku anak Hamid anu ngaku anak Cucup nu ngaku anak Cecep KBG KBG bakal beak KBG bakal tuntas KBG bakal tungtungna
anu moal tuntuna mah hiji wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nu ngaku ana nu moal beak mah, nu ngaku ana nu moal ruksak mah hiji eta Allah. Nu ngaku ana salianti daripada Allah itu adalah bakal aya tungtungna ilahi, bakal aya batas waktuna. Urang mah bakal amprok jeung ajal. Urang mah bakal amprok jeung ajal. Anu moal amprok jeung ajal mah moal tungtungna mah nyaeta Dzul Jalali wal Ikram, Allah Subhanahu wa taala. Matak di aya mah aya bako. Anak Asep, anak Mahmud, anak Habib mah beak hancur aya tungtungna. Tapi nu ana moal beak mah kaula aku aing nubal Allah mah hiji nyata Allah. La ilaha illa ana cek Allah. Berarti la ilaha maujudun ila ana. Berarti la wujuda ila ana. Berarti la ana ila ana. Tidak ada ana terkecuali ana. Tidak ada aku terkecuali aku. Maka yang aku daripada aku itu adalah palsu. Yang aku itu adalah aku. Itu adalah aku. Hari deh. Allah nu aku hiji mah. Nu aku anak asli mah Allah hiji. Moal nu salianti Allah mah moal salamana aya. Moal abadi, moal bako pasti aya tungna mata kurang mah anak ge anak palsu. Anu anak asli mah Allah hiji. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wujud terkecuali anak cek Allah yaitu aku. Katakan la ilaha maujudun ila ana, berarti la wujuda ila ana, berarti la ana ila ana. Tidak ada aku terkecuali aku. Yang ngaku selain daripada aku itu adalah palsu. Yang ngaku asli aku itu adalah hanyalah aku cek Allah. Katakan ada teh ada ayat teh adalah ayatnya ta Allah. Jelas ya Allah aya sifat hari gitu mah. Wujud dari wujud anawan nu hakiki dan ngaku anak Allah asli eta mah beda jeung ngaku urang anak eta mah palsu. Tuluy dina domir aya disebutkan huwa. Ari huwa teh madlulna mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad hiji mudzakkar lalaki ghaib dua hareupeun. Nah. Nu ngaku huwa asep, huwa mahmud, huwa hamid, huwa cecep, huwa jujur, huwa jujur, dia jujur, dia cecep, dia mahmud. Eta mah pan beak. Anu ngaku huwa moal beak, anu ngaku huwa moal tentu aya we saliyana nya eta salah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti la ilaha maujudun illa huwa. Berarti la huwa illa huwa. La wujuda illa huwa, la huwa illa huwa. Tidak ada dia terkecuali dia. Yang aku dia selain daripada dia itu adalah palsu. Dia asli itu hanyalah Allah. Maka la ilaha illa huwa. Aya pangeran anu maujud illa huwa terkecuali dia yaitu al-hayyul qayyum. Nu katilu aya anta. Anta anjeun maneh mun bahasa Arabna mah tak salah dipake kusuna. Anta maneh teh salah eta teh. Dan nyebutkeun anta, nyebutkeun huanya salah. Huwa itu adalah isim domir anu tuduhna teh ka jelema anu eueuh hareupeun. Dia itu ai nuduhkeun ari ngomong dia ari dituduhkeun ku curug. Dia itu salah. Dapur nama dia mah ngomong ke dia mah huwa mah kajelema anu eueuh hareupeun. Dia jahit anu aya di Bandung ari nyebutkeun dia itu jahit eta mah salah. Kudu nama anta. Bener teh? Anta jahit. Tunjuk jelema na hitom eta mah. Katakan anta mah madlul na ge hitom.
aya arepeun ulah nyebutkeun anta jelmana eueuh anta teh anjeun maneh anta teh anjeun maneh eta bahasa Arab anta maneh teh artina bisa dipake ku sasaage ku makhluk ku jelema bisa dipake ngan anta Asep, anta Mahmud, anta Hamid, anta Cecep, eta mah kabeh pan, kuluman alaiha pan, anu moal beak mah antana intaning hiji nyata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anu ngaku anta selain daripada Allah itu adalah palsu, tapi nu ngaku anta anu abadi, nu ngaku anta anu kekal, nu ngaku anta moal tungtuna hanya nih Allah Subhanahu wa taala. Mata jelaslah la ilaha illa anta berarti la ilaha maujudun ila anta, berarti la wujudah ila anta, berarti la anta ila anta, tidak ada anta terkecuali anta. Kurang mah eueuh Allah mah tetap aya, makanya tidak ada itu ada. Kurang gaduh dompet teh di bumi. Gaduh dompet di bumi gaduh teh? Gaduh dompet. Aya kisan teh Bu? Kosong. Lah, teu baru duit ka duit. KTP palingnya jeung koran bola makan koran. Ngarah merengkis, aya 1000. Nu eueuh teh duitna ari kosongna aya teh. Kosongna aya teh. Nu eueuh teh jelema na Allah mah tetep kumaha? Aya, matakan tidak ada itu ada karena memang Allah mah tetap ada. Jelaslah di Allah aya sifat wujud. Percaya Allah aya, yakin, ningalieun, ngupingeun, bener. Kurang uji coba, kurang menta kanu aya kanu eueuh. Menta teh ka Allah, ari ka Allah teh aya kan? Berarti urang teh menta teh kanu aya kanu eueuh. Kanu aya. Geuning eueuh teh katingali. Aya Allah teh katingali teh. Data setiap nu aya kudu katingali, bener. Teh setiap nu aya kudu katingali. Nu jelas Allah mah aya we. Da si Jair ge aya ayeuna di Bandung, ngan teu katingali. Pak Jokowi aya ayeuna di Jakarta. Berarti teh setiap nu aya kudu katingali. Mata Allah jelas aya. Ye, baheula aya mahasiswa Amerika nanya ka ajengan anu keur gawe di sawah. Ya. Ari Allah teh aya, geuning teh katingali gepok teh dicabok. Nah, ujug-ujug nyabok nyeri teh, nyeri. Aya teh nyeri. Katingali teh nyeri. Tapi aya. Berarti nyeri teh aya, ngerti? Mata kata setiap ayat itu katingali. Ngertos? Nu jelas Allah ay. Allah teh beunghar. Teu fakir. Nu menta ka Allah teh lain urang ieu wungkul. Lain ti kamari jubuhuna menta ka Allah. Tapi kacaritanakeun teu Allah fakir. Berarti jelas Allah teh beunghar anus, beunghar salian ti Allah mah dibeungharkeun ka Allah. Matak eueuh beunghar nu abadi di jelema, eueuh beunghar nu hakiki di jelema. Jelema mah kabeh ge fakir beunghar sate cik batur. Cek urang tuh si eta mah beunghar pedah boga mobil da urang teu boga. Mending boga mobil, mending teu boga mobil. Mending boga mobil. Ngan lamun teh mah palebah balik ti dieu jalan pinuh ku leutak kahujanan cing kira-kira keur kitu mending boga mobil mending teu boga mobil. Mana kudu ngamanian batu geus ker sare. Bener.
Nah gitu na masa mending teu naon palebahdinya teh tah di dieu urang menempuh Islam teh osok kana buntutna wungkul aya nu lolong kiluan cek nu lolong kahiji nu disebutkeun gajah teh kumaha gep teh kana ceulina nu ceulina badak gajah eta cek nu lolong kadua nyepang teh kana tulalekna tah nu irungna panjang gajah cek nu lolong katilu gep teh kana pingpingna badak tah nu pingpingna badak gajah. Jadi ayat tilu nu lolong ngahukuman gajah beda pendapat. Nu disebutkeun gajah teh cek nu lolong kahiji mah ceulina leuwih badak. Nu cek lolong kadua menyebutkeun gajah teh nu tulalekna nu irungna panjang nu cekal teh naonna. Tulalekna nu disebutkeun gajah teh cek nu lolong katilu mah nu pingpingna badak nu nyepang teh naonna. Pingpingna teh nyepang karena naon? Aya nu lolong kaopat dirapa ti mimiti nepi ka tungtung. Gajah mah kieu nu sampurna anu bener anu hade anu kandas nyebut Islam nyebut gajahna nomor sadiji nomor kaopat tiwit mimiti tapi katungtung dipapai bahwa gajah teh irungna panjang kieu ka buntutna kabeh ditataan eta nu hebatna jelema nu cicing dina Islam teh anu nyekel kana ceulina wungkul anu nyekal kana buntut na wungkul, anu nyekal kana pingping na wungkul, anu kacekal kabeh. Ngan moal aya jelema anu mampu kana sok kabeh dicekal Islam terkecuali saha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul boga Islam oge lain hakiki Rasul dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala mata Islam nu aya di Rasul. Tasdik sidik nu aya di Rasul, tabligh nu aya di Rasul, amanah nu aya di Rasul, patonah nu aya di Rasul. Rasul itu adalah mubayyin anu jelaskeun kana isi kandungan Al-Qur'an, yaitu adalah Islam itu adalah prerogatif Allah, monopoli Allah, sabianna Allah, paila Allah. Mata dekat ceritakeun Rasul sakola, dekat ceritakeun Rasul masantren. Da eta dibere langsung ku Allah. Urang mah hayang mampu nyebutkeun gajah teh hayang nyekel kana ceulina ge geus hese dirampaan matakan nu penting mah jelema cicing kana dina Islam selain Yahudi we asal ngaku pangeran hiji nabi na Rasulullah eta beres lah leres teh paling minimal eta kos kitu paling minimal ngaku pangeran hiji Allah asal ulah ngaku pangeran hiji tapi saladi Allah nu penting mah ngaku pangeran hiji Allah ngaku Rasul teh utusanna sakitu we dari kudu ngarampa Islam sepenuh nama ngarampa gajah sepenuh nama hese moal bisa urang mah naon sababna sabab teh kita tafsir munir ka kamari geuning nyaman bener la takdir mual mampu al-anbiya'u para nabi mendalami di ilmu lain karena ilmu Allah sabab Allah tahosus ku ilmuna Rasul tahosus ku ilmuna ulama tahosus ku ilmuna jelema bodoh ge tahosus ku ilmuna ya Allah teh istimewa ku ilmuna Allah sehingga mual mampu akal nabi akal Rasul mendalami karena ilmu na Allah mual mampu dan Rasul nabi mah ilmu na jadi ilmuwan usaha ilmu nu aya akal para ulama akal para kiai akal para ajudan mual mampu mendalami karena ilmu na Rasul sabab eta mah tahosus ka saha ka Rasul akalna jelema tukang ragaji, tukang erloji, tukang teri, tukang itu, tukang ieu patani cacah jabatan moal mampu mendalami kana ilmuna ulama sabab eta mah khusus ka ulama matak sakeprot ilmu mah moal anu perfect ngan Islam tetep perfect Islam lain ibarat tadi teh gajah
ngan anu ngahukuman Islam anu nyekel Islam aya nu kana ceurina wungkul aya nu kana sukuna wungkul aya nu kana tularina wungkul mata di Islam loba-loba aya garis keras aya garis tengah aya biasa saja Islam tapi ka kiamat moal reak ngan Islam ngaleutikan moal tetep satu ipah mah sagolong mah bakal aya di kiamat oge ngan pedang moal ngegedean atuh lamun Islam mingkin ngagedean tapi ka kiamat moal turun-turun kiamat ge moal aya kiamat oge Islam tapi ka eta ge aya we ngaleutikan ayeuna teh singgah badan tapi kropos tulang geuning kropos tulang sabab jelema leta ngaku bener yakin Allah aya Rasul aya ngan teu ngagetruk jeung naon leres teh Allah teh aya percaya yakin aya yakin percaya ningalieun tapi keur urang nyekel Facebook mah urang keur aya di dongdutan mah urang keur ngagoler ningali TV mah merasa diri ditinggali ku Allah teh tong boroning keur kitu urang keur kieu merasa teh Allah ningali urang tuh padahal cenah Allah teh dia teh yakin urang teh naon aya Allah teh ningalieun tapi urang hese ngarasa kadinya teh bener teh leres teh loncer keneh ieu keimanan urang ka Allah kepercayaan urang ka Allah anu padahal eta nu bakal nyelametkeun manusia di dunia tapi ka akhirat teh keimananana kayakinanana asal ngerti teu aya iman keyakinan ka Allah yakin bakal salamet dunia akhirat nu nyelametkeun dunia akhirat mah eta keyakinan urang ka Allah jeung ka Rasul kumaha urang sangkan bisa nyekel deug kana Al-Qur'an kana Islam maka Rasul ngawariskeun dua perkara hiji Quran kedua hadis ini taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati cekang jeung Rasul kaula ninggalkeun jang aranjeun kabeh dua perkara lan tadillu moal sasar anjeun kabeh ba'dahuma sabakan nyekel pageuh kanu dua perkara nyaeta kitabullah Al-Qur'an jeung naon wa sunnati sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelema nyekel deuleuh kana Quran jeung hadis maka yakin moal sasar yakin aya dina kasalamatan dunia jeung akhirat hatta yarudda alayya al-haudo sehingga eta dua perkara nyata Quran jeung hadis bakal balik ke kaula cek Allah al-haudo ay al-jannah di surga tuh letak dua perkara pilar anu paling utama jang kehidupan urang Quran hadis ngan moal bisa urang ngagali kana isi kandungan Al-Qur'an tetapi kudu dibantu ku hadis moal bisa urang ngagali kana hadis sabab Al-Qur'an jeung hadis mah bahasa Arab anu bilaga anu ablang bilaga moal bisa mendalami eta terkecuali dibantu ku ijma'na para mujmi'in nya eta para alimul ulama tuluy yang menentukan hukum anu semakin hari kemajuan zaman iftak dan itu terus semakin maju tidak akan ditemukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis akan terkecuali harus menggunakan salah satu alat anu geus difasilitasi ulama nyata kias mata ayat Quran hadis ijma kias moal aya hukum haram ngelem dina kitab moal tong boroning dina Quran jeung hadis dina kitab moal aya haram ngelem aya cenah geuning budak ayeuna ngelemnya naudzubillah summa naudzubillah moal kapangi kumaha atuh sabab aya wajah dalalah sabab aya jihad jame anu akur nya eta di antara ngelem jeung arak dikiaskeun tah eta kias hukuman haram ngelem kulantaran dikiaskeun kana arak dijamiil iskar ku sabab ngaweurekeun tah eta kias teh jadi ngahukuman perkara-perkara anu hadis anu anyar ayeuna mah
kurang jalan kias gitu tah perlu na ulama teh eta perlu na kiai teh eta perlu kira ajengan teh eta ieu mah ulah api lain jeung ajengan jeung kiai teh